lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka teu meunang haram ka neraka jelema haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid teu beunang sebab masjid mah julukanana baitul al masajid buyutullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihya'ul ka'bati kulla sanatin biziyarati lan ngurip Ka'bah ing dalam saban-saban tahun kalawan ziarah wa dafu dararil muslimin lan nolak ing kamadaratan wong kang muslim kabeh kaki suatu hari kaya nangguan ing wong kang budak wa itami jayain lan aweh pangan ing wong kang kaluwe idza lam yandafi'a bizakatin wa baiti malin tatkala ora narima katolak ya doror kalawan zakat lan baiti malin bait mal wa tahammulu syahadati lan nanggung nyakseni wa da'uha lan nekani syahadah wal hirabu wasana yang dan pirang-pirang pagawean wasana yang sepirang-pirang pagawean wa ma tatimu bil maisyu dan barang kang salamet bikalawan ma opo pirang-pirang maisya opo pirang-pirang kauripan di mana fardu kifayah temu idza fa'alal ba'du saqatal haraj 'anil baqi di mana dipigawe ku sabagian manusia gugurlah dosa-dosa anu sejen nu teu migawe nu lamun nu ngalaksanakeun kabehan doraka kabehan geus aya nu ngalaksanakeun sehingga sampurna pelaksanaanana sehingga urang nu teu ngalaksanakeun gugur dosa. Alhamdulillah muji syukur urang ka Allah oge ka jelema anu ngalaksanakeun fardu kifayah di antarana al-qiyamu bi iqamatil hujjat ahlul musykilat wa bi ulum syar'i ka tafsirin wa haditsin wal furu' bi haitsu yasluhul qada wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna sebab di negara urang mah nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar tapi dibalik amar munkar nahi ma'ruf di urang mah lobaan keneh nu amar munkar nahi ma'ruf tibatan amar ma'ruf nahi munkar sebab negara lain negara Islam lain negara Al-Quran tapi negara ham tuturkeun datang ka ham capek sebab buatan manusia tapi memang negara urang kos kitu atuh urang ge nutur-nutur bae
entak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara salamet urang. Tapi da kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara. Di negara amar ma'ruf nahi munkar, amar munkar nahi ma'ruf. Boro-boro ngembangkeun Al-Qur'an, ngembangkeun demokrasi nagenya masih kena agak-agak. Dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur HAM. Nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat, apakah hayang cilaka di akhirat? Sok pikir ku dengkul. Ulah ka otak jauh otakan ka bege. Ku dengkul we ja otak kiai kos urang mah jang naon atuh. Otakna kadeulean di hulu tah urang, tapi tetep bae teu disebut pinter. Disebut teh otak udang. Nah, ieu sih hade. Udah kayak salamet di akhirat, di dunia onam lah moal kebal di dunia. Urang ger carita boga pamajikan galak bae paling moal kebal 30 tahun. Dicarekanan bae ku pamajikan urang. Ayo siap 40 tahun pae. Geus merdeka urang. Tina panyarek pamajikan. Merdeka mantak jelema nu pamajikan galak hayang geura paeh nya teh. Hayang merdeka maksudna. Itu daek neangan deui gitu ge. Mun daek neangan deui mah teu. Di negara urang negara meski Bang Ambalaya bang penditaan ka neraka. Riba. Kredit baheula mangan di kota hungkul ku ari mah kiai boga showroom. Alhamdulillahirabbil tolol. Dasar tarolol kabeh. Kira baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio dipareuman dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai ku hari mah kiaina jualan radio kiaina boga TV Ambalaya di imahna di imah kiai teh di ruangan harup gede di tengah di dapur di WC aya Masya Allah asana engke mamereunanannya TV atau dibawa ke masjid bukti ku hari HP saya TV yang dibawa ke masjid engke masa karat geus lain la ilaha illallah TV mana HP mana wah engke masa karat geus lain maca la ilaha illallah na'udzubillah min dzalik. Ialah amar ma'ruf nahi munkar anu ku nagara mah henteu dititah amar ma'ruf nahi munkar titah teh amar demokrasi nahi munkaran sabodo tinggal kehitung-hitungan di akhirat. Silahkan anu jadi pamarentah geura persiapkeun jang tanggung jawaban dihareupeun Allah ke. Aduh, ara ringgis, Masya Allah kan. Nah, iyalah hirup urang moal kebal ke bakal ditanya segala rupa amal-amal. Kusabab kuari teh jelema teu kadeuleu ibadahna ka Allah inget ka pangeran. Maka ku Gusti Allah dicoba di Berlini kamari mah urang ngadengewem Semarang oyak Yogyakarta gempa Bali ditu gunung Tasikmalaya kuari mah Lebak Rengkas itu Lebuan Tangerang kena ke pondok kesempatan hanya pasar Kemis nu aman aman pasar Kemis ya Allah maha kawasa Allah dicoba ku Gusti Allah inget ka dongeng Abah ieu bumi ayat 7 lapis lempengan-lempengan bumi
aya urat-uratna, kos radio, kos televisi, aya komponen-komponen. Anu gitu mana Labuan aya urat, Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta, aya urat-urat. Cek malaikat Allah teh Jibril pencet nu ka Lebak. Ulah loba toel. Emang gunaon cek malaikat Jibril? Loba jasa nu ngridit Bril. Ka kiai Bril. Toel apa kayu toel? HP ambalaya HP. Kiai ge waduh lain susur ku ari mah nu di kantong HP. Toel Bril. Toel. Gua ge cinggir doang di toel net. Goyang bumi masyaallah. Eta kamari aya anu adzan, santri mah adzan Allahu akbar Allahu akbar. Aya anu Allahu akbar Allahu akbar. Allah. Aya anu ti Arab. Si eta mah ti Arab si eta. Selain Allah-Allahan dia mah. Aduh masyaallah. Jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama. Zikir bersama langsung nu di tanah Allah. Di titahan zikir mah di Senayan hese secara nasional zikir bersama. Mun teu dibere Cau Ambon teu daek datang zikir bersama di pendopo. Lamun haji pudolina teu dibere 5 juta teu daek. Ada tuh guys, kudu aya kukudang we kukudang. Masyaallah zikir buatan manusia makos gitu, tapi ku Gusti Allah dipencet kabeh serentak Allah. Cak Allah kadenge Bril. Kadenge Gusti. Kumaha? Ya Allah. Coba eureunkeun. Kumaha kamari? Susurian Gusti. Tuh, ieu dosa teh dicoba ku Gusti Allah. Lamun urang nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih. Tapi ketika urang nyaritakeun tarekat maju ka hakikat bakal kapanggih. Horenganan naon bedana manusia jeung bumi nu ngagerakeunana Allah al-muharrik wal musakkin. Urang tah asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah, urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah. Percis okos cicingna bumi, percis okos robahna bumi ku Allah dirobakeun pencet. Ja urang ge kuari nu teu dirobakeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang teu digerakeun kan ku Allah. Nanya doang eta keur narawan ngaji. Oh ngaji berangkat di bae ka ditu henteu digerakeun aya ngaji mah teu bae. Kajian teuing deukeut, kajian teuing jauh di Purwakarta, Bandung, Palembang nyana digerakeun ku Gusti Allah. Dan hakikatna urang ngagerakeun Allah. Nu mantak lamun kiai ngaji aja loba muridna asa nang nyana dicabut ku Gusti Allah. Je cak Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku menang aing tah Gusti Allah. Tah badak belajar di dinya beta hiji teh belajar ulah di aku. Mantap ka murid ulah ngaku murid ulah antepkeun kena sing koloyong. Main aku bae. Nah, pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha? Aya aturanana. Tuh, aya aturan-aturanana. Geus datang ka mana ieu murid karak di aku. Aya kitu mah ngan ngajebian doang. Siapa? Tapi loba kiai nu ngaku bae, "Oh, eta mah murid kula." Tilok ngaji ge murid asal sugih di aku. Asal gagah di aku. Kita nu susah. Nu susah ngaji bae kanyan. Ditanya eta murid teu teu ngaku kula mah. Wah, eta mah kiai pendopo nu kitu. Kiai Golkar. Nah, iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir. Ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut. Urang dek sakaratil maut emang kumaha dipikeun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang. Dedengean nu ieu eueuh kaget urang. Kajet teh molotot kitu molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot bae teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu. Nah, ketika dipikeun dedeleuan nu ieu dek sakarat dedengean nu ieu nya mulai ngomong sorangan, "Eneng ka mana eneng? Eneng itu gara paraban padahal deuk pae." Antaran hatena hate eneng atau eneng-enengan bae. Ketika dek sakarat jana kabeneran boga kaboga urang Karawang. Sarwiti. Haji Pendi mah mana trizi.
ambo budak dek sakaratil maut trizian tolol dek daun emang mbah dek gitu whatsappan ya Allah dek Facebook cek ya aduh Gusti Allah nah ya sehingga dek orang bakal menghadapi sakaratil maut belah dituna kiamat kakarak ditoel saeutik doang ku malaikat Jibril kabeh jelema nu keur main catur ge nu keur main catur keur nyekal kuncung Allahu Akbar ditinggalkeun Allahu Akbar enggak saya goyang bumi Allahu Akbar nya beres eureun woi kuda mana kuda sarariah das lain hayu zikir ka Gusti Allah henteu tah jadi urang teh ketika menang musibah ingat ka Allah dibere gering lah Allah cager biasa etik di rumah sakit kene di rumah sakit kene coba eta TV setel can balik-balik acan goblok can balik-balik acan TV wari mah jadi di rumah sakit jadi bere TV wari ya Allah ya Rabbi awak urang deuk datang ka mana sakieu ge ngaji bae komo teu ngaji sakieu ge diwawalan terus da ceuli hayo sia meureunanan asup ti dia keluar ti dia buktina jauh perubahan sugan barang ngaji bae teh ku hari aju HP na tina 3 jadi 2 henteu malah ti hiji nambah jadi 3 eta kan berarti perkembangan kos gitu perkembangan jahanam ya tuh diulah-ulah kumaha sia mah di ka jahanam geun embung hayang ka surga bae ai lalakon kos ahli neraka kumaha pulang sakulhum-kulhumna pegawaian sorangan atau sorangan lah itu bisa dikuluhum-kuluhum Masya Allah dari nah ialah orang menjaritakeun amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia hese sebab nagarana teu ngitahan ketika aya gubernur amar ma'ruf nahi munkar di luar kepemerintahan bupati kerja ditakeun ma'ruf di luar kepemerintahan bupati kerja ditakeun nahi munkar di luar kepemerintahan di pemerintah sama sekali lain sama sekali amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep malah kuari DPR calon neraka kabeh lantaran soal jilbab bae datang ka kuari can tuntas-tuntas jilbab masalah tuntas DPR bodoh nah nega negakeun amar ma'ruf nahi munkar satu contoh eta kos satu contoh bae berbau Quran teh ulah kuduna bener-bener didemokrasikeun kula mangan sakadar ngabejaan seperti eta di Indonesia moal kebel di paraek neraka jahanam ayo mah ngabejaan doang misalnya di daerah pemerintah doh diuji sok nyanyawanan geura paes ya dia tonton sia ku aing ayo sia nah ketika ditimbang amal nah iya nu keur ngomongkeun aing teh nya malaikat seren saksina saha malah dipeni tadil dipudoli lah lumayan lah dunyana jadi saksi macak-cakan negara iya amar ma'ruf nahi munkar dipanjang-panjang nyarita tetap di negara ente dikondisikan amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep nu teu zakat diantep anu zina malah dilokasikeun zina perzinahan eueuh keramat tunggak nya deui lokasi jang paranti nu kos karitu naon eta kieu kos karitu bae lah pokona henteu maksudna naon kos kitu bae lah maksudna naon atuh nyawan sia jeung aing mah ya sia mah osok ka ditu aing mah kabar geuti siapan di mana eta kuarita deket kampung Gusti geus dilokasikeun ku ya Allah ya Rabb geus puguh di hotel-hotel geus puguh ku ari mah tuh di kontrakan-kontrakan eta mah anu liar ieu nu dilokasikeun negara teu kumaha nah eta nu ngizinan kos kitu deleukeun di akhirat tonton ku urang saha gubernurna saha bupatina saha camatna sia geus pokona mah masyaallah nu mantang deuk kumaha sajalanna kiai jeung pamarentah
dihayu-hayu ge lempang mal bisa sebab patokanana kiai mah Quran nya nama ham mal bisa dan kalang gitu nage urang babarengan we nu bisana mana nu bisana urang bareng jeung nagara nu bisana nu teu bisana ulah dipaksakeun kiai aju ngadukung nu teu bisa amar ma'ruf nahi munkar ngeundahannya milu ka ditu ieu nu bahaya madak loba kiai nu acak-acakan pondok tinggal pondokna doang, majlis taklim tinggal majlis taklimna doang, lantarannya nagis teu berpatokan ke Al-Qur'an, berpatokan kana kahu kana kahu ape meunang urusan negara ulah sok dibawa ka majlis. Panjang urang menyarita amar ma'ruf nahi munkar. Wa iyaul kabati wa min furudil kifayati ihyaul Ka'bah. Tina sawarehna fardu kifayah teh ngahirup-hirup Ka'bah, ngarame-rame Ka'bah. Carana dirame-rame teh digotong Ka'bah lain. Atawa nyeun gambar Ka'bah aju kurang dijadikeun partai. Doraka sia ka jeung. Lain kitu-kitu. Atanya kumaha ieu Ka'bah teh dikumahakeun dihirup-hirup teh. Nah hirup-hirup Ka'bah teh ieu teh maksudna daratang ka Baitullah. Sabaraha bulan, sabaraha minggu, sabaraha tahun? Kullasanatin, setiap satahun sakali. Nu mampu boga duit ngahirup-hirup Ka'bah satahun sakali. Ai satahun sakali naon? Haji biziarati. Ngaziarahan Baitullah munggah haji. Mun boga duit satahun sakali. Lamun teu boga duit 2 tahun sakali. Lamun teu boga duit 3 tahun sakali. Teu boga duit sama sakali mah saumur hirup sakali mah wajib. Nganja ngahirup-hirup Ka'bah, ngahirup-hirup ngarame-rame Ka'bah supaya kadeuleu syiar Islam satahun sakali kudu munggah haji. Di Indonesia khususnya umumnya di berbagai negara sanajan urang kuari boga duit bisa urang munggah haji setiap tahun lantaran kabeungkeut ku aturan negara. Salah-salah teuing negara ge nyieun aturan lantaran lobana berkunjung nunduk berkunjung ka Baitullah munggah haji di Indonesia wah luar biasa. Lamun dipaksakeun menurut negara urang teu mahi di Mekahna. Hanya dibere urang teh satahun pisah haji teh sakadar dibere 200.000 leuwih ka setik jang jelema-jelema khusus teu bisa urang unggal tahun. Tapi daftar nama kudu ti kuari abeh naon ieu abeh diala peperet da diala. Jadi kuari mah lantaran teu bisa unggal tahun jelema nu deuk munggah haji na loba jasa daftar ti kuari meunang ke nu 10 tahun 15 tahun 17 tahun di Indonesia macam-macam kumaha lobana unggal kabupaten. Lampung mah Lampung paling 10 tahun, Palembang 10 tahun, aya 7 tahun, di Tangerang mah 17 tahun. Kuari daftar 17 tahun karek berangkat. Lamun kuari daftarna umur 60 tahun tambah 17 tahun berarti umur seberapa? Berarti seberapa? 77 asana. Asana nu berangkat rohna doang. Tah ieu di Indonesia. Aya cenah jang lansia mah dibabarikeun ngomong doang. Buktina hues. Geus kos kitulah aturan nanya nu nyeun aturan kan eta 17 tahun sabaraha duit ta bungana taina sabaraha duit ta eta dikamanakeun jenjang naon wallahu alam bimuradi. Wallahu alam. Jak kuari lamun diungkit bandana haji teh di zaman Pak Harto datang ka ayeuna leuwih ti beung. Baheula mah paniputna sabeung kuari leuwih. Berarti liput. Jadi dikamanakeun wallahu alam sia ulah nyaho pokona ieu mah aturan negara geus sok-sok aya nyaho sih melah. Geus tamu aing teh mah nyahona. Henteu pan kami bagian rahasia mah daftar bae geus. Pokona ulah sok aya nyaho ka dituna geus. Tah urusan aing henteu. Ieu mah aya nyaho ditembak sakuan. Sok aya nyaho-nyaho sagala ulah. Eta geus kitu geus. Sanajan kuari teu dibere nyaho nyanggakeun sadaya-dayana ka depan, tapi di akhirat urang sebagai rakyat bakal nanyakeun.
bakal nanyakeun, ya Allah ya Rabb, pemerintah abdi di zaman pemerintahan Jokowi, abdi munggah haji daftar tahun sekian, kemudian berangkat tahun sekian, ieu mah keur carita haram-haram kita dana haji teh mangkaning lain tina bunga ge, tina jiwa manusia sajiwana dicokot sabaraha duit. Baheula ke zaman Pak Harto mah 2 juta, bejana kamari ieu mah 3 juta, ku ari mah geus dikanyaokeun sabaraha jutana. Nah ieu mah abdi mah nanya be Pak ka presiden, coba dipake naon? Cek presiden itu ada menterinya. Menteri panggil. Menteri panggil, Menteri Agama, Menteri panggil deui, Menteri Dalam dan Luar Negeri panggil. Oh itu kan udah ada yang ngurus Depag. Kita pra Depag. Cek Depagnya kami ge lain sorangan bae aja aya ranting-ranting kami di kabupaten. Nah sia terus kehandap. Cek malaikat yang manggeus belah ditanya deui maning gusur bayu. Inggis hal-hal nu sekarang itu. Kuari orang tuh bisa nyaho, tuh menang nyaho, tetap di akhirat bakal diselesaikan, disebut na ieu faslul qada, perincian hukum. Nah, eta keur carita di negara, carita di urang sarua pribadi geus hade. Nailah di antara fardu kifayah teh ihyaul ka'bati kullasanatin. Ngarame-rame Ka'bah unggal tahun. Di dia dijelaskan biziarati kalawan didatangan melalui zohir. Kayak gitu mah orang bisa hiber kan itu, misalnya Haji Pendi diangkat jadi wali, kemudian nyada bisa hiber ke Mekah, memeh ke Mekah ya ngajepret tek pajal manuk gareja ngana. Ayo bisa datang ke Mekah, perjalanan hiber terjadi. Loba waliullah kuari emang teu loba kitu waliullah kuari anu ka Mekah ulah-ulaning musim haji Jumatan ge loba anu ka Mekah ke. Nah kakawasan Allah maha kawasa Allah cacak-cacak di Indonesia. Wali-wali Allah wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun. Geus ditandaan ku Gusti Allah Tasikmalaya lobana jelema nu ngulinkeun duit bank digoyangkeun Yogyakarta Jawa Timur. Kuari mulai ke Banten kakarak di toel doang saya mual kebel deui mampu asana sagede kitu ngan 1 menit betarai di rumah kami eta bangan sadetik tep goyang kabeh goyang Karawangeuna lebih goyang bumi mah bahaya. Ya ul Ka'bah kulasanati kumaha cenah kiai lamun umroh bae unggal bulan terjadi ihya ul Ka'bah umroh mah terjadi. Disebut ihyaul Ka'bah kullasanatin biziarati ayak kullasanatin berarti munggah haji. Jadi ngarame-rame Baitullah teh bil mawaqif wukuf allati hunaka kullasanatin yakni ngalaksanakeun ihram haji wukuf ka Arafah Mina balik dina eta ngarame-rame. Sebab teu hajian teu kadeleungeun keuna jelema marake baju ihram, tapi ku haji jelema berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina. Masyaallah, ieulah ngaramekeun Baitullah ngaranna ketararwa. Jadi urang ngahaja ke Mekah, itikaf di Mekah, salat di Mekah di Baitullah, teu kaasukeun ka ihyaul Ka'bah. Termasuk umrah wala bil umrati. Kama qalahul musannif umroh doang ge teu kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah. Ihyaul Ka'bah nu aslina munggah haji. Mudah-mudahan urang kabehan bisa marunggah haji. Unggal tahun atawa 2 tahun sekali atawa 5 tahun sekali. Pokona urang ka Mekah. Amin ya rabbal ihyaul Ka'bah. Kuari ranting-ranting Ka'bah kepanjangan daripada Ka'bah masjid eta menuju Ka'bah di berbagai negara 5 benua masjid menuju Baitullah musola menuju Baitullah nggak hirup-hirup Baitullah teh bisa urang ka Baitullah cacak-cacak dek munggah haji unggal tahun aturan negara teu bisa paling ge urang bisa umroh aya nu ngasupkeun ihyaul Ka'bah teh umroh padahal cek Imam Zakaria Al-Ansor teh haji ngan deres keneh bisa ngaramekeun melalui umroh teu bisa ieu masjid ramekeun menuju Baitullah itu masjid teh dikompas ku urang lempeng ka Baitullah di unggal negara
Jadi ayolah orang dekian masjid cenah orang bangunan mah kumaha bae engke jerona kana kompas teu bagus teu etis ngalirukeun jelema lempengkeun teu mimiti bangunan deuk kumaha bae lempengkeun ka Baitullah eta ieu masjid ranting Baitullah nu mantak di masjid teh haram nyaritakeun dunia haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka teu meunang haram ka neraka jelema haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid teu meunang sebab masjid mah julukanana baitul al masajid buyutullah al masjidu baitun min buyutillah masjid bait Allah geus jelema hayang ziarah ka Allah hayang silaturahmi ka Allah ka masjid wadah orang hayang kapangi dengan Allah masih hees di masjid jelema keur hees di imah Allah Allah benduan goblok sia di imah aing molor sia goblok sia ya merentakeun jin mirjan balangkeun ka kieu ka kuburan balang jelema nu hees di masjid teh bae sok dibalangkeun ka kuburan di Allah benduan ngomong dunia di masjid Allah bendu molor di masjid Allah bendu kumaha cenah kiai lamun lain di masjid salim keur ngaji leuwih bendu sakitu keur ngaji nya mah bisa hees pohara tah jelema eta pohara tah geus nyayomkeun guru tah kos kitu mah tuh sarua jeung guru ieu mah atuh guru-guru kula-kula guru mah los ngocoprak bae kula mah hees nya hampura teu bisa hampura ku aing tampiling jak aing tah ieu teu meunang sambarangan di masjid sebab masjid mah baitun min buyutil imam Allah anu junub teu meunang ka imah Allah anu head teu meunang ka imah Allah anu deuk nyaritakeun dunia teu meunang ka imah Allah aya larangan-larangan di imah Allah mah teu meunang sambarangan di imah Allah haram sebab masjid wudi'a lis-shalah diparantikeun jang salat atuh cacak-cacak di masjid teu meunang nyaritakeun dunia atuh komo di Baitullah aslina mau di Baitullah aslina di ditu urang di dieu bae jauh ke Baitullah menuju Baitullah aya mimbaran haram nyaritakeun dunia atuh komo di Baitullah Mekah mantap jelema norekat kemudian nyana di Mekah menta-menta batal norekatna jelema norekat kemudian di Mekah ke Baitullah khususna di hareupeun Baitullah umumna di tanah haram nyana ngulin-ngulin dunia batal norekat tadi maka sebab di imah Allah bae geus wani kos kitu komo ieu mah jelema keur tawaf di alit tawaf Baitullah mah diparantikeun jang tawaf wa tahhir baitiya lil taifina wal akifina naha warukai sunaha ieu jelema nu tawaf kuari endahan ngahape nyoting atuh aya deui eta mah leuwih tinu edan jelema begitu keur masa di imah Allah kikieu etis teh coba di imah Allah kikieu di masjid eta Baitullah teu pantes sampai dibawa ke masjid lain deh mikir goblok ya Allah di masjid Baitullah asa mau HP ke Baitullah komo di Baitullah asli Mekah lamun urang boga otak anu sampurna malah yang di Mekah mah andi khusus jeung ibadah ka Gusti Allah ihyaul Ka'bah kullu sanatin biziarah dumatak jelema loba jasa nu mukim di Mekah kemudian nyana ngarikrut usaha keizin nyana ka Baitullah hakikatna ka Gusti Allah padahal keur di imah Allah anu Allah teh ulah-ulah gitu ngarame-rame dunia di Baitullah paranti tawaf salat itikaf wari ngulin-ngulin dunia mukimin di ditu loba duit babari kada duit belikeun di dieu ka sawah belikeun di dieu ka imah belikeun di dieu ka kendaraan dia jada perusahaan balik jada di Mekah ka urang setahun 2 tahun 3 tahun beak kabeh maha kawasa Allah sabaraha ulah-ulah nu cicing di ditu mukimin ulah nu mawaan jamaah kurang bisa qalbuna lain deuk bimbing haji tapi deuk neangan dunia melalui haji delekeun mun kurang di tataan ngaran-ngaranna di Tangerang saha kula mah nyaho di Serang nyaho di Pandeglang nyaho Tasikmalaya nyaho Garut nyaho kiai-kiai bae kiai-kiai nu lain kiai nyaho jasa Tasikmalaya Garut Bandung anu ngarikrut jamaah pohara jasa
ieu mah Tangerang bae, Tangerang. Anu mawa jamaah ka ditu, baheula mah turis teh wari mah haji. Datang ka ditu, mobil batur can kabeuli mobilnya na panggelan. Batur can nyeun gedongnya na panggelan. Batur can baroga sawah, nyana nyeunan sawah sorangan. Nambo pohara aja sama. Sugi kami abdi da. Udah hormat ka nyana kabeh. Nah, deurekeun sabaraha tahun? Tahun selesai kabeh. Sawah geus dijual kabeh. Imah geus dijual kabeh. Kabeh. Ieu aya ku ari ngan pamajikan doang gitu ge dikontrakeun ku ari. Sial da budak. Bea kabeh. Sok geura. Ayo geura. Naon eta? Ieu Baitullah. Nyana neangan keuntungan di Baitullah. Imah Allah teu meunang sambarangan. Lamun urang dibaca di Tanbihul Muqtarin, Tanbihul Ghafilin sarua. Isin di hareupeun Baitullah. Mantap kiai di hareupeun Baitullah. Kemudian di Baitullah di tanah haram, salah bae niatna. Datang ka imahna beda. Anu tadina santrina loba kok jadi etika. Anu tadina biasa ngaji kok jadi kieu, salah niatna sebab Baitullah aya Allah. Nah iyalah ihyaul ka'bati kulla salatin biziarati. Unggal tahun ngadatangan Baitullah dengan niat ziarah munggah haji disebut nage urang ke Mekah kuari endek jadi tamu Allah duyufullah. Urang jadi ka Mekah teh jadi tamu Allah sing hade. Anu jelas mah sing hade bae urang endek jadi tamu Allah endah endek jadi tamu pasar. Belah ditu nama tamu raja, belah ditu nama tamu urang Arab. Teu ngarasa urang jadi tamu Allah. Sakitu didengung-dengungkeun ge. Ketika khutbah teh urang Arab di ditu, nyaritakeun naon kitu ngaran tamu-tamu Allah. Urang teu ngarasa jadi tamu Allah. Perubahan. Balik ti Mekahna teu make kopiah deui. Balik ti Mekah lain resep ngaji, main remi deui. Balik ti Mekah simba di boncengan deui. Balik ti Mekah na korupsi deui. Nah, ieu siga ada di imah Allah. Nah iyalah ila sawarena fardu kifayah ihyaul ka'bati kulla salatin. Ngarame-rame Ka'bah unggal tahun biziarati hajian. Kumaha umrah teu kaasup, kumaha itikaf teu kaasup, walaupun aya kaul-kaul dhaif anu ngasupkeun umroh ge termasuk ihyaul Ka'bah. Ngan ulah make kula sanatin, ai kula salatin mah berarti haji. Kitu keneh i'tikaf atau sekadar tawaf doang lain hajian teu kaasup ka ihyaul Ka'bah. Kasimpulanana termasuk kana fardu kifayah ngaramekeun Baitullah dengan melaksanakan haji mun boga duit jeung lancar di nagarana unggal tahun. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Wallahu a'lamu bimuradi. Engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakalek ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus huisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang dinu panas engke oleng dijebur sorangan. Mantek lamun perangnya nama kayak ku Amerika ge moal ditembak. Moalnya naon? Perang tutut, hook. Senjata nembak nu kieu cek. Antepkeun. Lupa sia, lupa. Di kieu doang. Moal ditembakkeun hook lur wae geus sia. Budak geladik goplak nu kan bener kan. Paeh sia namanya. Aki-aki eta. Teu kudu diansongan senjata aki-aki mah. Ansongan sieni urang Lampung. Ayo sia kena naik paeh di luhur bateung. Nah, iya ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah. Mantap kurang lamun caritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamuru meresap gunung nuku urang kacirik teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa. Orenganan gunung teh lempang tamur meresap percis okos mega bae lempang gunung ge engke bae lempang tiup ku balik hati sampai lelempangan tadi kakak aju betarol jibala komidah disangka gunung teh teger kuat orenganan tamur meresap leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned aju ganti rata laut gunung kobe wah
geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kok kitu nya beunang di Quran masalah eta. Ya Allah ya Rabbi, beres kabeh ku hari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil saat merelentis kostoge cal roh ararasuk ngeguh jelema tadina sepi eueuh sasaha wabeh wae kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaiha fan wabeh aya di bumi langit rusak modal kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nantangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu ai raja Mesir, raja Mekah, raja Yaman, raja Indonesia udang ngaku saya jadi raja. Hah? Ayo udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene baca nyaho bawa jadi bonte itu bayar tuh nungges coba Soekarno udah ayo udang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cak Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab kan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana skos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi wakadegeun di asup mun ku gede-gedena cecepeh ari nu deuk ditimbangna sagede Juned leutik kan ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema digiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu deuk dicaritakeun. Ngarangtung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuh. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Kangjeng Nabi dihareup kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas alanal mursalin yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi wabah ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna goibin jeung kaula teu gaib teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho nu matak nanya ge pan teu nyaho mah kaula ieu deuk ka Bandung hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana bener-bener teu nyaho berarti kaula mudik ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah ba deuk ka Jogja jalan ka mana lontaran loba jasa ieu itu Jogja ka belah dieu manggih deui Jogja kanan belah ditu ke manggih deui Jogja kiri bingung aing mah ieu Jogja deui belah ditu tek Jogja deui isi jalan nu mana deuk ka Surabaya teu nyaho nanya atawa nyana nanya ba ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu deuk didagangkeun ieu nyokot teh di supaya teu nyaho nanya berarti kula teh hayang kawin hayu hayang nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin atuh babari modalna boga henteu ulah bakal kawin sia teu boga modal mah nanya teh teu nyaho biasana nanya teu nyaho
aya jelema nu nanya ngan aing masa bener namanya ho ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia tanya nyahoan tante padahal nyaho ye kos ka budak tanya cek 2 jeung 2 sabaraha geus nyahoan nu nanya nama ngan ieu dites 2 jeung 2 cek bapak tolol sia kudu ngabalikeun di ka aing 2 jeung 2 sabaraha cek bapak wah ieu budak blon ieu budak mun cek bapak 4 kula 4 mun cek bapak 5 kula 5 kumaha cek bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya ho nu mantak nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh aja jeleh boga anak minta duit bere ta 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kali 5 kali ka dia sia cicing jadinya dia ha aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoan bapak ge geus mere duit sabaraha kali ngak sudah dipake naon tah duit ieu sia didinya pertama sia ku aing minta dibere kedua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teh digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh eta si otak pasar atuh minta deui si mah gawe na minta ngalulu nyarekanan tama nanya tapi nyarekan oh bari bah ya abah mah boga duit aju minta duit sore ya mentana mio seperti tah mio sia dibanding mio tapi pake ku sianya nu bener tah belikan ku sia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sore bahkan hese dek beli kas deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos kadar itu bae nah belikeun menang meureunanan setengah bulan bah ang belikeun motor deui motor naon motor mio anu itu ka mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya tah bere deui geus bere deui 3 kali je budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakeun ternyata eueuh dijual oh adek abah sabaraha kali balikeun motor ka sia hah sabaraha kali pada teh mananya nyaun jan umang meulikeun ge abah mana ke nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauh nyaun ya Allah mah pangeran urang turun ke alam dunia Allah nyahoeun ku ari hirup dihirupan ku Allah maha uninga kemudian urang ku ari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun kumaha ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti Allah Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti maha uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun ada kang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabi'in zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saya hirup beye aing lain nanya raja lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik di nya ke provinsi pernah nyampaikeun ai dibayar nyampaikeun ai henteu teu mui mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeuneunahan mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo panggil ieu nu formal nu formal dipanggil eta mah geus teu bareres sama lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong
dibere naik ngomong boga jabatan teu naik ngomong ieu mah anu berkeliaran mesa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai pernah nyampaikeun pernah cara nyampaikeun aku mah muludan bere duit eta lah lamun teu dibere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikeun nu asli saha ayo gerak dibejakeun diangsongkeun ka hareup kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikeun nyana bahwa nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain sebagainya bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi apa ya ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan dibuledan moal kadinya deui wah teu beres ya aduh masya Allah lah ia bakal ceritakanlah secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi nya atau henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tablighur risalah wah jelema bur kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu nya kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana barureu teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka urang lah jadi saksi wah pacencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun rame atuh man wah encek kampung Melayu ngomong hanya gitu make hayah kampung Melayu mah encek RRC bener nu kampung Melayu mah geus pohon bapak dasa encek lagi geus bisaeun eta mah nya encek nya susah ya Allah nya di neraka sanang rugina ka bina-bina hehe wah jasa ari tatangga nama nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun tatangga si encek milu nya digawe jeung encek tapi kan nyana kelantaran aya imanan tetap dikeluarkan untung kan no iya wala nas'alanna alladziina ursila ilaihim ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame wala nas'alannal mursalin para rasul ge ditanya Aram ditanya Idris ditanya Kangjeng Nabi Nuh ditanya Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang ge ditanya nyampaikeun apa henteu Masya Allah padahal mah Allah teh nyahun falanakussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele aya jelema anu jawab di mah ieu hirup teh di zaman SBY kiai na harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadeungeun nya nyampaikeun ore cok jelema teh falanakussanna alaihim biilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong lagi datang ka songek siana nu teu daek falanakussanna alaihim Allah jaritakeun ngeunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun beusi engke di akhirat ditanya wala nas'alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika urang dikahareupeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun henteu kunaon sia dititipan ilmu henteu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kaya diondang ieu cek di tangkal lamun naon tah nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeutan tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teh ngarameuna nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagi rusul wal umamil ghaliyah bima fi ma'amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah
si gadenge si ngamalkeun si narima si teu ngamalkeun si narima si ngamalkeun setengah si narima si ngamalkeun poara si narima si teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib ya Gusti Allah mah uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tabligh risalah aya melalui sakieu anu siang ngamalkeun teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti-Gusti mah uninga abdi penting-penting ge hudang haju kieu haju HSDI eta anu paling ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kieu doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hidup padahal mah aing geus nyaho falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu ya sia jangan sasia abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempat salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh aya naon kitu ngaranna kesempatan salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia teu nyangageun Gusti deuk wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat bisinya ngomong Gusti bohongan abdi mah dibere susah haju di pabrik ke kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat ya ka ditu atuh ndak lompat ka mana sia ayo sia jangan mabakun lagu ibin waduh gaib jago sia mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku bersojet tinggal babaturan-babaturannya waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan ini lompat ka mana ya ini lompat ka mana nah kabeh bakal ditanya falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin aja hiji-hiji bari Allah nyaho lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran deuk ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaitiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepe kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana ba tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaik buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus serang bagus cang amal goreng poek joreng nu jelas mah deuk kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amala pan nu jelas apa tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia boman teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongkokkeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna
dibabaca ku urang sifat nu wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat. Urang diantarana kabeleteran kuari. Tah, di dieu lah bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu, Mikail di dieu, Israfil di dieu, Kangjeng Nabi di dieu. Cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga, timbangan nu goreng ieu neraka. Asal ditimbang let ka dieu ka kenca, belah dieu geus tinggal ngakejebur ka neraka. Asal ditimbang ketai ka belah dieu geus sorga, tinggal berangkat ka sorga bae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasen jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kejujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa. Aing lamun ditimbang berat mana ya? Ti mata bae mata ye, lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV, kurang bae timbang. Kuari ye. Qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung. Ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan. Hayo coba hayu. Apa lobaan ngadengkeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama. Timbang ku urang sorangan bari merenung kieu. Urang timbang ku sorangan bae hayo gara. Leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun. Hayo sia leungeun. Apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu. Sia leungeun. Timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah mendingan ge beureum mah melotot pegangan kos budaya we kieu. Tinggal di hajina, "Hoi. Mana eta mata kosong amat?" Teu kosong teu naon. Naon ngalang layung kitu. Teh tu dirinya bae heula naon. Eta melotot itu. Keur ngarenung ngaji tadi cek kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Ya hajina teu percaya. Karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh, iya keur ngalamun aing di akhirat ye cek kiai ge timbang cenah amal. Hampura aing haji, dia tukul ge hampura tah geus sadar sakitu mah. Tukul deui burunan hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus hampura jasa. Mun aing kawin deui, tah. Pakarak dek bener ge. Tah urang ngarenung ya aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ge ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan saha ngaran Kudus tuh siapa jarah bete ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pan nya nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balancak sakaol bapan potong ieu nage nuku urang di zarahan eta saja para di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa taruhanna pake lillahi kalimatillah renungkeun ku urang aya aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen heulanan bisi teu bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasa pan ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh geus gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu Haji, iya keramik na kumaha ya? Saha anu geus siap keramik? Batalkeun geus. Pak Haji, duit loba di bank anak geus dingaranan. Ari Pak Haji na aing mah teu boga duit. Sial teh Ki Haji. Allah, emang nu sugi mah kos kitu bloon. Batur bae dikesek-kesekkeun. Tah, hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu. Manganu sekian meter geus aya sabaraha eta? Aya 20-an mah. Bejakeun ka manganu lain teu butuh kitunya. Dieu mah deuk Pak Haji bae kabeh. Sapira 500 meter. Lah, sabaraha keboeun 500 meter. Geus tuh jual buat tetangga habak beres. Oh, bener lagi Haji. Dasar pelit-pelit bae. Tah ngeunaheun urang ngadengena. Bejakeun, geus. Dulu sadaya hampura yang mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu. Oh, maksudna abeh henteu kesel deui cek cenah teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah tuh. Nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunah. Ngeunaheun teh mun aya di lembur lu kos itu.
gimana teu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugi dur-dur pet kos kieu tah ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh heulapan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina di ayakeuna pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeul ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat kulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun tak naon cak dibeu lalu bomong berat atah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibeu lalu lagi nu penting salamet bae sadar senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang dah timbang leket teh ka dieu maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai tuan saha ma asanaka wajhaka wa ma asanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isine diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunaan sholawat kan ini oh 11 bae kuat ka salamet tak salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat tuan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh warai kaciri tanu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat geus disalabat-salabatkeun mata ku ari ulah-ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjid aing teu bisa jam 9 mah teangan dirinya tihang jang nyalan deui tuntungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan atas tasbih teh nyaho nya berang-udang eta tasbih aing ka mana Arwah teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ya ingat wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbang lah cepet jadi Kangjeng Nabi kan latuh kulantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi nak munjuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril selamat ka eta ci atuh mah geus jore cek eta teh jadi teu lagi main cimplong melulu nya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sih sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka asqal asqiyai nu macana mah santri Kanjeng Kiai sia gua mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur henteu jam kula heula teh tetep salamet bae pan mah apa are eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep ku ngajar rewel Jibril salametkeun masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuknya sa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa apa matak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kaleupasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh waduh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun cantil Jibril beak geus aya nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aya sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka ditu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek eta lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung
wal waznu ari timbangan yauma idzin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah teu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika urang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempang mah timbangan urang jorek Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teu kalakep eta tah ieu tah nu dikhawatirkeun beusi teu kalakep doa masyaallah mudah-mudahan urang kabehan ke katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam sallallahu